Ule, tang kadia ke topi Yo, nang james kopena. Ratuh, ingat. Dipikir-pikir aja sebelum ngasih kedek si Ule daripada si Edong mah. Hah, guys, ngopi kedok berban hayang. Yang hayang lah. Litas ya, kayak tahun hadap. Ini parah nih. Aing kah yang ngopi kita. Tenang, tenang. Ule, bisa tuh motongkeun batai yuk? Bisa. Lamun bisa, ku saya dibere duit 200 lebih dah. Rete, liwat di dapur, geus asak hayu, buru-buru. Aing Hup. Parah kak. aduh, saya katipu ya ku si Ule. Nyali buat can asak, duit atuh ibu RT meureun mah ngejo ya mah. Kumaha iya? Make ieu. Sok ngatokan. Berarti orang berhasil. Mana duitnya tadi, Le? Iya, aya. Bagikan kemana sebelum? Siap. Rata kan? Rata. Kecuali si Ule. Hiji, Hah. 2, 3, Mang Ule. 3. Mang James ngan saukur ngabejaan. Berarti hiji jang nyawa kampak. Hiji jang wing. Heeh. Urang mah sarua. Sarua hiji. Sarua hiji. Liwat asak. Lipat asak, Le. Awas ya. Saya mau katipu. Saya mah pejabat, makana iya duit masih keneh milik saya. Parete. Siap. Mang, bener itu teh. Kotak pelipat ganda. Oh ya, bener lah. Wing nyobaan. Mangga, cobaan kita sok. Masukin 100. Jadi ganda. Sok ya. Tuh. Waduh. Jadi 2. Ayo naon dia rame-rame kieu? Kotak pelipat ganda Pak Rete. Naon? Ganda. Ganda. Ai ladak mah minum atuh. Ih, aya Pak Rete. Ganda yo. Geranya kuing dicobaan. Jadi 2. Masukin Hiji. Oh, Pak Rete. 2. Asa tuh percaya kotak nu kieu mah penipuan. Tahayul. Kajen teh nu penting mah boga 200 wing mah. Baik. Bener tuh. Dia bisa ngelapatin ganda. Atuh nya cumuun Pak Rete. Bisa ngalipat ganda Pak Rete. Nyobaan heula nya. Coba. 2000 ya. Ngalabatkan 2000. Biasa keluar jantan ganda. Wah, bener ya. Jadi 4.000. Komo lamun kabeh ya cingena teh. 240. Coba deh, Pak Rete. Sige, dicobaan lah. Waduh. Nah, ieu kaluarna jadi kertas. Tulisannya naon Pak Rete? Tungguan 3 jam. Ini parah nih. Oh, berarti Jina keur nyokot duit ke ATM. Geus 3 jam ya. Duitnya jadi kandel kieu ya. Geus waktuna dibuka ya. Waduh. Hatur nuhun artosna Kang. Waduh, katipu ya Bayu. Berarti orang sukses. Ide mana cemerlang belum? Aing teh atuh seblupan hoten. Jeung cek buku Tatang Sutarmin ge kudu kitu ide.
Mana duitnya? Tenang sebelum. Bagikan mana? Siap. Urusan duit ka hiji. Hiji, dua, tilu, jeung Mang Jamet. Dulu. Jeung aing hiji. Hiji deui, jeung nyawa kardus. Atur loba aing sebelum. Tambahan ku aing hiji. Tah, mana jadi 2. Oh, siap. Demi keadilan. Oke, siap. Parete. Awas ya Mang James sebelum. Aya naon teh? Meuni humaraho kitu? Hatiku. Katipu. Iraha teh? Tadi di pinggir jalan aya tukang ngalipatkeun ganda duit. Anas duit KB 240. Aku nanya pejabat, jama pinter, berpendidikan, Heeh. terpandang, anggrek hatipu. Sabenerna Pak. Naon ieu? Sabar teh. Sim ikhlas karena ketangtuan ti pangeran. Lamun keur musibah kudu sobar. Lamun keur bunga kudu syukuran teh. Mang Jamet. Kurang. Jadi sukses. Ai duit. Nu menang nipu ti si Rete. Aya keneh teu? Aing mah beak sebelum. Ke pasar ge mahal sih ayeuna mah. Dolar naik, Heeh. BBM naik, aing ngan menang 2 liter sih hasil tidur kitu. Bae wae aing mah. Dolar naik, da balanja lain ku dolar aing mah. Ya kunaon? Bensin naik, bae wae aing mah. Ai balanja kunaon? Aing rupiah lah. Nginum Nginum da aing mah lain ku bensin. Ku cai, peduli teuing. kata hayang nginum aing sebelum. Edoh. Aya naon Mang James? Mawa cai harang. Aing hayang nginum saya doh. Segala wae. Perci atah sugan. Aduh, Suksesnya urang. sukses pokoknya namanya. Capek nih. Teu capek. Gampang ternyata dengan duit teh. Sakiteur zaman suslit oge. Aing. Pokoknya nama engke lain waktu. Tah Mang James, saina. Siap eta mah lah. Aing. Capek ah, keserian bae. Aing kita di saus. Seuri teuing loba bunga. Meuni nginum. Ieu urang asaan heula ku edohnya. Soalna bisa aya racunan. Racun akri. Sianida kayak gitu tah. Tapi da aman, jika nanti mau aya. Mau aya racunan, aman. Berarti ieu daharan teh Mang James. Aman euy. Aman. Perut saya doh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang James. Parete, kumaha? Sebelum anu nipu saya teh teu kapanggih ya. Aya kene nu wani ka saya eta sampai nipu. Padahal mah saya orang terkaya jeung orang terpandang di kampung Sakacumplang. Wani kene ka aing. Mang James ngajak ta euy. Naon? Cai atah. Naon ieu? Aing keur neangan jalma ieu teh. Permios. Ini parah nih. tenang. Aduh, ada bagian sakit. Bro, Naon Mang? rara santai aing. Bosen jadi jama biasa, bro. Alus atuh Mang, meskipun Mang James telat sadarna, ya kajinting lah telat 50 tahun. Iya mah. Kalau kanjir aing sebelum. Mang James mah lain bosan ku jadi jalma biasa. Tapi sampai mikiran hutang ka warung, hari laga jika sultan. Aduh. Aing hayang beunghar ku saeuting. Naon? Mencit sapi. Saya siap jadi panitia kurban internasional. Aing eta ceuli geus salah denge di wae. Banghar. Rencana aing sederhana. Ayeuna sararea fokus heula. Engke penting urang jadi kaya. Mang James, jadi jalma kaya mah kudu boga rencana. Lain kawas ngan seukur masang wifi gratis di sawah. Baik. Semua program Beunghar Sapeuting
Dimulai. Ngeunahnya jadi retek mah. Sekali ngomong jadi kebijakan. Lain gitu rete. Urang neangan cara cepat kaya. Oh, jangan cacing. Better kaya. Siap. Saya bikinkan proposal ke kelurahan. Ini parah nih. Mang James, Mang Ule, menurut buku Tatang Sutarmin, berarti carana orang kudu jualan Non? ilusi motivasi. Nah, eta teh sebelum maksudnya. Janji manis dibungkus mewah. Awas ngomong Mang James. Naikkan kaji ngomong nawae. Ule. Paket. Paket teh sebelum. Keulah Mang James. Mirip Mang Ule geuning euy. Mirip. Paket ke saha? Kanggo Mang James. Waduh. Geuning juga si Ule. Lain si Ule ya lain. Lain dak tukang paket. Oh. Batu punten kadekeun. Mangga. Nuhun ya. Nya. Oke. Tarete mana duitna? Mang James, ieu mah lain jadi kaya ya. Ieu mah masalah nasional pendidikan ieu mah Mang James. Bener sebelum. Mun uing jajan ku daun. Meureun uing menjadi miliarder. The camera captures our love like the whole Sabar. Uangnya masih dalam proses. Masih dibawa ku angin. Tarete teu balik. Well. Atuh loba pisan nu mirip si Ule. Oh, sebelum. Nah, si Ule jadi loba. Siap si Ule gitu. Spesial si Ule. Sebelum. Kamari. Bet siga loba mirip si Ule aing mah. Geus gua eta tukang paket mah. Eta aya geuning nu ngengen tadi ka parete. Halis tinggal jeblang jika pagar makam teh geuning di ditu. Halisna teh. Heuh eta teh saha aing penasaran. Jiga si Ule. Naon? Solati. Sanu ngomongkeun salati parete mah. Mirip. Matak ge. Menek ngomong teh dengekeun heula atuh parete. Oh, nu mirip si Ule. Heeh. Eta mah warga anyar, Nini Darsi. Nini Darsi. Nah, hanya bisa mirip gitu. Heeh, matak ge. Bagaikan terong di belah kampak. James. Bagai pinang di belah dua. Tah, eta maksudna mah. Tapi dah heuh sebelum. Tuh, ya cepingnya. Nini Darsi. Mirip si Ule. Nganu hiji di mah siga tembok Cina halisna. Aing mah tadi juga. Nu hiji di mah siga pagar mata. Aduh aing teh. Tarete ya kata pena. Oh, nuhun. Mang James, Nah, hari paket nu kamari teh. Paket naon? heueuh. Paket naonnya? Cokot aing. Heeh. Itu dulu. Sebelum ada tulisan ini, hadiah kan hiji untuk orang yang tidak konsisten tingkat RT. Yes, aing menang hadiah. Tidak konsisten. Selamat, Mang James. Anda telah berhasil mendapatkan hadiah dari tidak konsisten tingkat RT. Ada gak jadi jangan saya nih. Mang James, disyukuri wae. Menang prestasi mah daripada prestasi hutang ka warung. Balik gue.